sanilan awal manal babarengan wazaf fafalan ngamatiakeun ya sanilan awal azmana tawa ngalumpakeun ya karone sanilan awal falahuma maka utawi suae diku tetep kadue karone sanilan awal. Wa inza babadu malan lamun ngamatikeun sapasalah suwijine karone sanilan awal azmana tawa ngalumpuhakeun ya ahad dunal akhir ya li ora kang wewene falahu maka utawi ya suae diku tetep kadue ahad geus teu kudu disuradi sabenerna mah ngaji mun marawa kitab geus beres dibaca geus jageus kahalal arti ieu nu parah ge panu teu malala santren teu nyaho kalari kidul dibere umur teh endahan pake neangan pitayeun doang lain dipake ngaraji tarolol kabeh ge nu pangtolol mah nu geus kolot teu nyaho diri. Aduh ya Allah kenapa deui ngaraji tutup ih cenah kiai nu mantak ngaji ge teu bisa aya ngakoon amat ieu nu teu bisa teu ngaku ieu kula cenah nu mantak ngaji ge rumasa mondok henteu teu peang ka sorga ti mana horeng. Aduh ya Allah ya itu juga ka bawah tuh aduh prakeurannya na ka sorga oh kiai pandeuri tolol teh kiainya di mana horeng. Wa in lapapawaidun lalamun ngamatikeun sapakang sawiji wazmana qarulan ngalumpakeun sapakang one wajuhil sabikulan den bodon nyopo kang anding ini haruma magaharam ya sayyid alal mazhabi mungguh mazhab alal mazhab mungguh tekarasa orang di jero bulan Rajab ternyata orang geus memasuki tanggal bener henteu sih Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu bener ngitung kitu iya barisa kabeh 20 jadi orang puasa geus menang sabaraha poe alhamdulillah diberitakeun puasa Rajab supaya parwasa buktina alhamdulillah tukang nguduk baso sate ya meureun jang buka engke lah. Alhamdulillah geus anu bisa puasa-puasa anu can puasa-puasa nu teu puasa neuleukeun bae kana puasa neuleukeun insyaallah kabar anu puasana pamajikan deuleukeun geus kunaon sih kakak neuleukeun bae kakak teu puasa neng makan puasa cenah ge teu puasa neuleukeun nu puasa oh aju bubukanya barang dideuleukeun bae waduh tara geus adi mau puasana masih keneh urang ngadongengkeun dina fikih tentang buburon panjang dongeng tapi setik deui ke orang ningkat kana kitabul udhiyah Zaid kaleuweung horeng
Umar ge kaleuweung di leuweung aya unca Ki Zaid langsung masang panah ternyata Ki Umar ge sarua langsung ku Ki Zaid dicepretkeun panahna cep Masya Allah Ki Umar ge sarua jadi henteu aya berbarengan heulaan Ki Zaid nyepretkeun panah tuluy disusul ku Ki Umar kumaha tah eta uncal teh ngagoler ngan hasil duaan ngan teu bareng mimiti Ki Zaid nyusul nu Ki Umar nu kitu-kitu bae ge diurusan ku syariat kabeh ulah pasini di awal ya urang urusan manuk, urusan hewan-hewan leuweung, hayam, domba. Eueuh nu kaliwat abe ulah pasini, tapi ternyata horenganan parasini bae. Harta-harta enti tinggal kolot ngaranna tirka aya aturanana ngaranna faraid. Abe ulah pasini tah Quran ngurusan ngatur tapi tetep ribut urusan imah tangga aya aturan-aturanana tah kawin tuluy nafkah zahir jeung batin lamun teu bisa mere nafkah aya aturan-aturanana abeh ulah raribut ribut kan namun salakina sehatur sugih haju aya jahe karunya ka anakna karunya nya boga anakna 5 nu ngurusan ieu lain bogoh-bogoh teuing lain karunya ka anakna Masya Allah gitu nawaran tenawan teu siap mah abeh ulah ribut ribut jadi urang teh kuari raribut teh urusan naon beribut di negara aya nu ngurus di desa lurah naik camat naik deui bupati dan selanjutnya abeh ulah raribut urusan tah di negara teh raribut bae kendaraan kita di urusan abeh rapi ribut jeung polisi disumpahan bae polisi unggal poe padahal mun polisi urang hese di pengkolan lamun polisi Masya Allah riweuh tapi kan aya polisi mah alhamdulillah tapi tetep we disumpahan tetep polisi Masya Allah karim eta sih meureun benerna seutik geuna nya TNI sarua bae tapi lamun pas sadar-sadar mah sarua boga urusan jangka maslahatan malah ribut tapi ieu mah teu eureun-eureun ribut. Dah, urang jeung pamajikan, urang jeung kolot, jeung anak, jeung tatangga, bahkan kiai jeung kiai ribut. Ngaributkeun malah disebutkeun bae. Kiai jeung kiai ya Allah deuk kumaha komo ayeuna
usum Corolla can karu Masya Allah marake masker kapal di maskeran kapal pohara sepeda di maskeran motor di maskeran kabeh make masker masalah sih ya jadi kabeh ieu urang sieun kana virus tapi virus iman mah ku urang teu pati dipeke kasih. Ya Karim dampak tina virus corona 185 negara menurut berita geus kaasupan termasuk di Indonesia bahan-bahan geus di stop di Cina ekspor impor geus di jalan tinggal menunggu hasil nu aya diperkirakan 2-3 bulan di negara Indonesia ge bakal barareak gula beak paling kopi di Lampung Ambalaya nu kopi bangsa sekarang itu barareak tah dah ini negara rumahan kosororieunan ya iman urang kudu diterapkeun saat subur saat susah saat sehat saat gering iman kudu ditanjeurkeun dina dada urang supaya penuh ku keyakinan ja paeh hirup di Gusti Allah. Adapun ikhtiat kehati-hatian tumangga-mangga bae ngan ulah keterlaluan aju duang deuk sasalaman jangan corona can karuhan teu bener terek sasalaman tampilin habak Gusti Allah datang ke kos itu Masya Allah giliran jeung lalaki di jangan-jangan jeung awewe boleh teu beres. Nah, terapkeun keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abe mantep, yakin. Tambah kok saya riri wacan karuhan sareng karuhan lumpat ti heula. Sia-sia di dinya di kuburan eta mah bae riri wana. Dalak. Cana naon samping Gusti kaluhurkeun. Siap lumpat. Masya Allah. Mun ayak dek lumpat. Mun eueuna ngan siap bae. Yana leumpang gancang ka beneran deui ieu tah. Nini rarawigan dek ngising lewat ka dinya. Ada geus bae pajar kunti anak. Wah tuh langsung berat bari nyekel pameunggul. Ieu ge setan sia. Ngaganggu ka aing. Lompat. Cek nu lompat setan. Cek nini bau goreng bener cenah di kuburan ieu mah setan galak. Atuh pas setan-setan kan. Isuk-isuk teh ya digotong ini dibawa ke rumah sakit. Ditanya kunyana saya ini di mana tadi dinya kunaon keur peuting dihajar setan. Jaya mah nu keur peuting ku aing dihajar. Tah pasangka-sangka teh kos kitu tah. Pasangka-sangka ih atuh tenang ulah terlalu pasangka-sangka. Karak saleh sama doang corona sia. Seperti eta lah. Jadi kageuh-geuyan. Nah, ieu hewan ngajongkeng kuduaan ku Zaid jeung Ki Umar. Kumaha eta?
walau jarah syaida lamun natuan kana uncal isnani dua jelema Zaid jeung Umar tur tebareng silih gantian mutakibani Zaid heula Umar panderi Painda papazani awas manal mun ngaheulaan ngamaehkeunana nu kadua dunal awal bahwa lisan andai kata anu ngaheulaan mautna Umar dunal awal atuh ieu uncal anu ki Umar wa inda papalawalu palahu lamun ngaheulaan maehanana nu awal atuh milik nu awal deuk maehan atawa deuk ngalumpuhan arua Zaid mana uncal Ki Umar ge di non gitu ngaranna mana kana uncal eta ngagoler uncal teh katingali ngagolerna uncal keur waktu dipanah ku Ki Zaid berarti Ki Zaid nu heula wa in zaffafal awwalu falahu atuh berarti milik Ki Zaid teu meunang diganggu gugat wa in azmana falahu mun nu maehanana nu ti heula milik nu ti heula ngalumpuhanana nu ti heula milik nu ti heula lamun maehanana nu kadua Zaid mana barang mana teh encan aya pangaruh ku kumaha susul ku panaki Umar nu kadua ngagoler bae berarti jelas ieu panah nu ki Umar waktu milik ki Umar nu kadua Zaid mana nu pertama begitu dipanah pangaruh ngan sakadar nangtung bae tapi barang dipuana ku Ki Umar nu kadua goler atuh milik nu Ki Umar tah di mana aya hewan buronan diperlakukeun kuduaan mana anu leuwih pengaruh kana maehan atawa kana ngalumpuhan eta anu bakal ngamili ulah ribut mendet nu bara heula mah boro-boro kiaina boro-boro di nagarana alhamdulillah ngurusan agama kiai teh negara ngurusan rakyat dunia kudu lamun negara ieu teh diurusan bahaya agama teh diurusan cilaka dihijikeun di hiji negara make aturan Islam mantep ketika teh dihijikeun di urang modelna agama ku para kiai negara-negara ku para negarawan tapi lempang babarengan pasti aya perbedaan tapi pada ngurusan teu masalah ya kudu dawakan satu kitab tapi di urang teu ngurusan negara na demokrasi kitabna HAM gitu kahup ari agama mah diurusan masing-masing Islam Quran ku kiai Kristen ku Injil itu ku Hindu Buddha jeung sajaba-sajabaan masing-masing di urang tadi negara urang di urang hebat teh beda agama loba di urusan ku masing-masing tapi teu ribut ieu kahebatan Indonesia teh di dieu tapi teu ribut biasa tapi lamun mayoritasna non muslim ribut lamun
non muslim Kristen misalnya ribut. Islam minoritas ribut, tapi Islam mayoritas ribut. Berarti toleransi tinggi Islam, tapi kudu dikakalakeun bae. Nah, iya. Tehnya jadi ulah ribut baheula mah budak angon leumanu kibar toh cek budak angon ka hiji pen cek angon ka dua kut tuh kan geus yang celakna di mana teh pen teh ngepen maksudna kut tadi deuleu tuh di dinya aing dulu cek masa orang aing mantas aing tengah aing boncit geus teh kos kitu teh henteu we jadi kaributan henteu deuleu ka luhur bareng ke kadinya di 2 poe bareng deui cenah geus lemo alhamdulillah menang saminggu keur endogan 1 2 3 terus keur ngerem nyahun ka ngerem-ngeremna segala terus geus bala lega da sabaraha aya opat geus mah siakan dulu siakan mantas aing penengah sia boncit ya Allah teu saladar diala di luhur pek dibagi tah sia dulu sia mantas ya Allah ku rapi geus moal aya be hirup adil cara zaman harita malah kamari opat kan tinggal 2 nyaho beurit beureunnya geus sekarang itu bae ai kamari ge opat keneh pan ku aing di dieu kok pe ieu aya 2 barang dibagikeun aing ge heran cenah geus kieu beureunan beurit pugunyana beuritna eta hese jasa ayeuna Gusti Allah lagi wahara urang ngempen buahna